ampun, di budak urut anyang-anyangan teh dibalatakeun ka mana? Sok ini langsung ini ulin ari ieu sek beresan. Jadi baratak kieu. Mana budak ulin sok tara bebeja. Itu merenang, aduh ampun. Dipikeun itu sok sieun. Budak teh kita ka mana cenah itu di tayangan merenang kumaha. Aing naon sih teh kumaha atuh ieu? Pikeun we anyang-anyangan. Pikeun. Hei. Mana datang-datang. Kolot-kolot anyang-anyangan dia. Ampun, Saha anu anyang-anyangan? Ai eta buktina keur Ieu mah beberes urut budak, anyang-anyangan. Sok loba alesan anyang-anyangan si Ece. Ampun, Ce. Aduh, geus kolot, Ce. Sing mikir atuh geus kolot mah tah. Saha aing teh anu anyang-anyangan? Beberes aing mah. Beberes? Heeh. Anyang-anyangan merenya. Anyang-anyangan. Stop. Siapa aing teh? Beungeut. Sejem lemah ieu tuh aing teh keur beberes. Anyangan. Belum gedang ka mana itu? Walaupun dirimu berubah. Ganeng atuh. Setuju. Naon gitu Ce ieu? Lagi apaan sih? Mundur kan jadi diunur batur. Kumaneh baanya dipake ngaliwet. Maneh Si ngaliwet Ece teh mah di beuki barudak genteu dieu. saya teh Ce. Nah, ri si Ece unggal-unggal saya liwat teh ngan nuding jeung nuding we. Ada saha deui Garek atuh? kumaha ka urang teh Ce? Heuna saha Urang teh deui? butuh teh di mata Ece teh. Nah, aya naon atuh urang teh boga salah naon? Urang teh cuma liwat hungkul Ce, Ece. Naon sih? Kan kitu jeung kitu ka urang teh. Ece mah tudang tuding we. Heuna saha deui teh Urang teh iwal hirup teh maneh? jadi sedih Ce. Ce. Urang teh kebeneran ka Ece teh. Si Akang mana? Aya di imah narek naon? Kan molor jeung molor si akang narek naon atuh? Heeh da ari si Akang mah kitunya nya ka pamajikan teh. Cik atuh pangusahakeun. Kieu Ce urang teh kebeneran aya pigaweun daekeun teu. Saha? Daekeun teu gawe Saha? Ece. Gawe naon? Nah, di biasa di imah gitu. Udah ai boga salaki mah pira ku gawe meureunna. Nah, atuh da isa laki cicing rek naon deui atuh. Nya teh bebeja heula we. Heuh, Daek itu nama daek kan pokok Gaji na teh bebeja. cenah geuninganan 1.700.000 pertama asuh. Daekeun teu Ece. Imah saha ieu teh? Di imah bos itu dulungan urang baheula bos di Taneangan. Daekeun teu. Ah teuing atuh teuing. Segala teuing gitu mah. Udah pasti ulahan orang ada boga salaki. Ada salaki keur naon cicing we kitu mah. Heuh eta oge. Ngasatinakeun salaki kitu mah celah. Mana jadi ngagorengkeun salaki urang geuningan teh para ruguh. Urang ini ti urang itu. Mana teh ka dieu teh rek naon rek ngagorengkeun salaki? Urang ieu ngagorengkeun salaki. Heh pikir ku Ece ayeuna salaki gawe teu. Henteu. Sok mana duit tara? Tara Geus tinakeun. Duit dahulu jeung urang ka Bandung. Dianterkeun ku urang. Urang ge da deukeut imah bos, deukeut imah bos gawe mah tenang we arek moal. teuing atuh. Moal. Urang mah rek lemurakeun bae ah. Hayang sangsara wae. Mungkin gablog sumput sangsara wae. Ai urang mah lain arek kitu da emang. Mana teh ngahina Da emang heueuh lain. cuma ninganan. Ngahina Eta we. lain sia teh. Angan-angan hakanan daun gedang. Bae sia teh. Udang kena hakaneun sia teh sehat. Aing we. Ieu mah urang mah nawaran. Moal. Nawaran anu mah tapi bakaleun boga jadi duit. Kayak 17 Agustus balik deui jeung urang ka dieu boga duit jajan baso. Daripada cicing. Moal. Hayang sangsara wae. Kumaha aing we sangsara mah? Ngebangus sia teh ngomongkeun salaki aing sia mah nyaho lah rek teu baleg. Tiba heula oge bogoh ka urang teh sia mah. Keheula. Dipikir-pikir heueuh si eta teh ngebangus teh bener. Urang teh tiba heula sangsara diusahakeun henteu. Gawe kitu. Kemana nya euy? Bodoh teh teuing atuh kege aya milikna meureunnan ah. Da arek henteu ah. Nah boga salah dengan ngajedog pagawean molor barang hakan hayang aing mah. Heueuh nya mun bi teh gawe aing teh tinggalkeun keur molor teh.
kita enak salki urang eta gitu-gitu we.